Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Simkuring bade belajar ngalogat kitab kuning nyaeta kitab fikih Sapinatun Naja. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo jalmi anu mereyogikeun. Bismillahi abdi ngawitan ngaos ieu kitab sapina kalawan nyebatkeun jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan nikmat ageung di dunya sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparinan nikmat ageung atau alit di dunya atau di akhirat wungkul. Alhamdu ari sadaya puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah. Sifatna Allah Rabbil alamina anu ngarajaan sadaya alam. Wabihi sareng ka Gusti wungkul nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ala umurid dunya kana pirang-pirang urusan dunya waddini sareng kana pirang-pirang urusan akhirat. Wa shalla sareng mugia nambih rahmat saha Allahu Gusti Allah wa sallama sareng mugia nambih kasalametan Allah ala sayyidina ka pamimpin urang sadaya Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyina anu janten panyampurna para nabi wa alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabatna Kangjeng Nabi ajma'ina tegesna kasadayana. Wala haula sareng teu aya daya nyingkahan doraka ka Gusti Allah wala quwwata sareng teu aya kakuatan taat ka Gusti Allah illa billahi anging pitulung Gusti Allah al aliyyi anu maha luhur Allah al azimi tur anu maha agung Allah. Paslun bisa dibaca paslun janten mubtada khobar, bisa dibaca paslan janten fa'il atau janten maf'ul, bisa dibaca paslin janten jar majrul. Ayeuna urang dibaca wae paslun janten mubtada khobar. Ari mubtada nganggo logat ari khobar nganggo logat eta. Janten paslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanul islami ari pirang-pirang rukun Islam khamsatun eta aya 5. Syahadatun ari nu kahijina tina rukun Islam anu 5 eta nekadkeun atau ngayakinkeun an kana sanya-nyana tingkah hate jeung kalakuan la ilaha eta teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan kalawan anu sabenerna dina ayana illallahu angin Gusti Allah anu nyalira wa anna Muhammadan sareng saestuna Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahi eta utusan Allah. Wa iqamus sholati sareng ari nu kaduana tina rukun Islam anu 5 eta ngadegkeun salat. Wa itauz zakati sareng ari nu katiluna tina rukun Islam anu 5 eta ngaluarkeun zakat. Wa saumu Ramadana sareng ari nu kaopatna tina rukun Islam anu 5 eta puasa di bulan Ramadan.
wa hijjul baiti sareng ari nu kalimana tina rukun Islam anu 5 eta munggah haji ka Baitullah man kajalmi istato'a anu mampu itu jalmi ilaihi ka Baitullah sabilan dina perjalanannana. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman sittatun eta aya genep. Antu mina ari nu kahijina tina itu rukun iman anu genep eta yen ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah wa malaikatihi sareng ari nu kaduana tina rukun iman anu genep eta ngimankeun anjeun ka para malaikatna Allah wa kutubihi sareng ari nu katiluna tina rukun iman anu genep eta ngimankeun anjeun kana kitab-kitabna Allah wa rusulihi sareng ari nu kaopatna tina rukun iman anu genep eta ngimankeun anjeun ka para rasul atau utusan Allah. Wabil yaumil akhiri sareng ari anu kalimana tina rukun iman anu genep eta yen ngimankeun anjeun kana poe akhirat. Wabil qadari sareng ari nu kagenepna tina rukun iman anu genep eta yen ngimankeun anjeun kana pamasti khairihi saena itu pamasti wa syarrihi sareng awonna itu pamasti minallahi eta tetep ti Gusti Allah Ta'ala anu maha luhur Gusti Allah. Dicekapkeun sakitu heula ngalogat kitab kuning Safinatun Naja. Mudah-mudahan aya manfaat sanes waktos diteraskeun deui kana pasal anu sanesna. Hapunten tina sagala kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.